Kabudayaan teluput tina kasenian jeung kabiasaan. Simkuring salah sahiji pencinta budaya. Nu ku simkuring di ikannya nyaeta budaya Sunda. Budaya Sunda ayeuna ngawitan kakikis ku zaman. Dikaluarkeun ieu buku, ditulisna ieu dina buku ieu pikeun ngingetan terus. Tur ngembangkeun budaya pikeun masa nu rek datang. Budaya Sunda dina unsur seni contohna nyaeta nari tradisional. Nari tradisional mulai kageser ku tarian ti luar negeri nu asup ka wilayah urang. Nu dikasabab ku ayana era globalisasi. Budaya desa ukur ku kasenian oge. Aya oge kabiasaan. Di Sunda terkenal kabiasaan nu paling nonjol nyaeta someah. Ieu someah ku urang kudu terus dibudayakeun. Sabab selain pikeun ramah, ieu someah oge bisa pikeun ibadah. Salian ti someah aya oge budaya antri. Tur gotong royong ngajaga kabersihan. Kukituna ieu kabiasaan kudu terus dicekel, kudu terus dijaga supaya ieu kabudayaan Sunda terus aya nepikeun ka iraha wae. Selain kesenian, aya oge kaulinan saperti pecle. Pecle ayeuna geus jarang main. Lantaran barudak ayeuna leuwih resep main game modern. Saperti game online anu keur marak-marakna. Kusabab kitu, urang kudu terus ngabudayakeun ieu kaulinan. Kusabab loba manfaatna.